Sampurasun pamiarsa wilujeng tepang deui sareng Wa Oce dina acara Wejangan Asih. Ayeuna Wa Oce bade mendarkeun hiji judulnya eta Gusti Pananggehan. Gusti anu dipercanten ku urang tiasa janten pananggehan. Aya kisah ngeunaan hiji randa anu gaduh murang kalih mung hiji-hijina eta. Murang kali anu tunggal teh geuning maot. Kumaha atunya? Randa tos dikantunkeun ku carogena tos maot. Ayeuna murang kali anu nunggal teh maot deui. Aduh eta kacida pisan sedihna randa ieu teh. Atuh nuju bade ngurepkeun eta nonoman anu maot teh diiring ku jalma sakampung. Hawatos ka ibu randa kantunya lirah ayeuna mah teu gaduh saha-saha deui. Ieu kajantenan di kota Nain anu disebatna dina Alkitab. Nuju di jalan eta iring-iringan anu bade ka makam teh tepang sareng Gusti Yesus. Katingal ku Gusti Yesus yen ibu randa ieu teh kacida sedihna. Atuh ku Gusti Yesus teh disampeurkeun. Di piwarang stop eta iring-iringan teh anu nuju ngagotong mayit bade dikurebgeun teh. Tah dicabak ku Gusti Yesus mayit teh. Tutupna teh dibuka. Mayit katingali. Ku Gusti Yesus teh dicarioskeun kieu eta mayit teh. Agus kami nitah gerah hudang mayit di piwarang gugah ku Gusti Yesus. Eta mayit teh muka panona korejat hudang. Beuh mayit hudang mayit gugah deui pamiarsa. Eta kakawasaan Gusti. Saur Gusti Yesus ka ibu randa, ulah ceuri. Di dia Alkitab disebatkeun ulah ceuri. Kamurang kalihna anu tos maot teh ka mayit teh saur Gusti Yesus. Gerah hudang kami nitah upami Gusti Yesus marentahkeun midamel hiji hal ulah cangcaya. Kumargi eta bakal kajantenan saluyu sareng pangarsa Gusti. Pamiarsa dugi ka ayeuna urang ngalaman kasesah anu rupi-rupi. Seueur pisan ayeuna kulawargi urang baraya tatangga batur salembur batur sanagara parupus ku Covid. Tapi saur Gusti Yesus tadi naon ulah ceuri. Kanu tos maot oge Gusti Yesus nyarios gugah. Di piwarang ku Gusti Yesus gugah, anjeunna gugah. Kakawasaan Gusti masih keneh dipintonkeun dugi ka ayeuna. Upami Gusti Yesus sasauran ka urang anu nuju mayun kasusah. Ulah ceuri pamugi urang oge kenging panglilipur ti Gusti Yesus. Yen urang teu kedah ceuri, teu kedah sedih. Kumargi dugi ka kiwari Gusti Yesus masih tetap sasauran ka urang sadayana anu paregat harepan. Kami nitah gerah hudang anu pegat harepan pedah usahana bangkrut ulah pegat harepan. Gerah hudang masing taat ka mantena ngadeuheus ka mantena anu kawasa maparin pitulung. Dilebet Gusti Isa Almasih, dilebet Gusti Yesus aya jalan keluar kanggo sagala pasualan. Sadaya pasualan tiasa direngsekkeun kumargi Isa Almasih Gusti Pananggehan. Pamugi para pamiarsa sadaya tiasa percanten ka Gusti Yesus nyata Gusti Pananggehan. Hayu urang ngadoa sasarengan. Gusti Yesus hatur nuhun Gusti parantos maparin kakiatan ka abdi-abdi sadaya. Abdi percanten yen parentah Gusti estu laksana saluyu sareng pangersa Gusti.
Hatur nuhun Gusti parantos maparin ka abdi sadayana kakiatan tur panglilipur. Mung dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus abdi nyanggakeun ieu paneda kalayan syukur. Amin. Gusti Yesus, Gusti pananggehan, ngaberkahan pamiarsa sadaya.